Ci Dangnya, Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kieu we Ci. Aduh, Kang isi ganu galau, isi ganu terpusing gitu teh sarasna. Kumaha Ci? Awi teh. Bismillah, ieu teh kanu toke. Anu jadi toke. Toke perkembangan ayeuna. Itu ka mana? Ieu pusing, digoreng ge ku urang. Aduh, goreng kumaha teh? Mahal ya eta. Mang tak duit lah. Aduh, eta datang-datang yang minta duit. Oh, baiklah kebenaran dia ada aya kopi, aya rokok, tapi dia teh korekna eueuh. Tadi hayang duit mah. Cek dititah sekalian pangmelikeun koreknya, ya, ieu duitna. A few moments later. Mang ieu korekna. Ya nuhun Jang. Jang, ieu teh hurung nih ka dia, ieu teh hurung korekna. Jang, ieu teh geuningan korek teh hurung. Ieu balik deui. Kemah lamun rek balik deui ka dieu cobaan heula. Oke Mang, siap lah. Mang. Mana korek? Nah, korek teh ieu mah siga nu bekas teh. Kan cek Mang tika dicobaan. Alus kabeh Mang. Boleh nanya nggak? Nanya apa, Pak? Fungsi dari tombol yang ketuk apa sih? Kayaknya sih buat mempercepat program, Pak. Hah, mempercepat apa, Pi? Ya, kerjanya biar cepat aja gitu. Kalau lama bukan enter namanya, tapi entar. Boleh tanya lagi nggak? Aku kan udah masuk di internet. Terus aku cari-cari Facebook. Kok nggak bisa terus ya? Kenapa kira-kira? Di depan kata Facebook udah diketik www belum? Belum, Pi. Emangnya mesti ditulis ya? Ya iya dong. Emang apaan sih www itu? Kasih tahu nggak ya? Ya pokoknya kalau mau masuk website, ya harus ketik www dulu. Kalau nggak salah, itu tuh singkatan dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cidar mengucapkan tetap semangat buat AFS Multimedia. Yo, cau amis berarti AFS Multimedia. Oke, manis, mantap pokoknya mah. Bus. Saya. Kemarin yang melanjut abinya. Tunggu bejanya. Yuk, jangan jajan. Pulang anak. Nah, make jeung di pulangan segala. Ya kemarin gaya menyium teteh abi mah. Merena 5.000. Dan kernaon? Berwiridan, tenang kulit termancing, aduh. Ya. Terwiridan. Mana? Ya saya ningalikeun we. Mancing naon eta San? Iya dan Ya lu mancing kehidupan. Ulah teh mancing kaributan. Kan itu keur mancing lauk. Kan pugu gitu. Balong lain di jalan tol. Heeh San euy. Lieur urang teh San ngeukuringan San. Urang tatarucingan yuk. Arucingan, keterucingan naon. Tapi jawabannya kudu pakai bahasa Indonesia. Aduh, pakai bahasa Indonesia, cikap naon. Orang apa yang kakinya 4?
Orang pakai tongkat. Lain. Oh, orang lumpuh. Lain. Naon aku? Kata orang mah kuda.